RT disalah nya kawas teu baroga Allah kita make jeung rariweuh teu menang bantuan teh sing yakin teu menang bantuan ti pamarentah yakin bantuan ti Allah leuwih dahsyat jeung moal mata kriweuh bantuan ti Allah moal aman-aman bae aman ya yes tuh da eta cenah umpamana ieu mah umpamana da eta cenah kuwuna pedit umpamana mana ieu mah ngertikeun umpamana ieu mah lain jadi kapaku umpamana kuwu dia bager teu bager heeh ieu mah umpamana da aya di lemur batur mah dia cenah boga kuwu pedit aya anu kitu aya heh ya nyawer barang toge saya tahu lah da eta cenah kuwuna pedit ulah ararambak pasrahkeun ka Allah kuwu pedit mah bari ngadoa teh ya Allah nu maha walastur maha asih ya Allah keur mah abdi teh teu meunang bantuan ya Allah jabak kuwuna pedit ya Allah mangga nyanakeun ya Allah eta kuwu pedit rek dikumahakeun ya Allah pan urang teh boga Allah sing yakin we kadinya nya gitu da urang ngamuntangna kadunya we jeung ka jelema da kuring mah sok karunya ka pakuwu teh mah gitu di lemur sim kuring mah aya geura sok anu keur nyalon kuwu mah lintuh geus jadi kuwu mah begaang cenah pusing beneran asa diadukeun cenah aing jeung warga tina masalah bantuan teh nah eta nepi ka jalan berlobang ge kuwu nu disalahkeun teh sababna cenah kenapa jalan berlobang aspalna di hakanan kuwu nyedak tuh da kitu namanya sakali kubu bae aduh pek pikir kumaraneh kuwu mana nu beukeun aspal sih moal aya da eta cenah huntuna hideung eta mah balas udud repotin gitu tuh sing aya hikmahna sing aya tapakna anu tadina kasalaki popolotot sentak senghor beres pengajian sing saroleh kasala salaki sing saroleh kasala salaki tuh sing soleh ibu-ibu kesalaki atuh pun kitu deui salakina anu tadina ka pamajikanna galak sentak senghor popolotot beres pengajian sing saroleh ka pamaji majikan anu gagaweana unggal poe ngusyuk bae jeung ngusyuk kadang mesep gitu oh aya kadang mesep teh mungkin pisan lamun aya tukang nguseup tulis nomor WA wing tah bareng isuk-usupna jeung da bae aing ge sarua hobi nguseup dekat kecintaan alah orang ibu sarua loba dimakan mesep ibu upami payuneun saroge ibu eta panon beuki sipit beuki molotot mokotot Gusti meuni wanter urang dieu ngaraku sorangannya cik atuh rada ngawadul masih eutik pami payuneun saroge ibu suanten beuki lalaunan beuki tarik paingan urang dieu lalakina bararegang begitu kumaha ya syubuh meureun dipolototan ku pamajikan ya begitu nah gitu ya sing aya hikmahna ibu pengajian teh ya tos atuh ulah jadi makhluk amfibi Allah kumaha aya makhluk amfibi teh naon Kang atuh aduh uninga ibu amfibi henteu nya taroskeun ka padewan ka Haji Aang Budiana geura kumaha cenah ulah jadi makhluk amfibi ari amfibi teh nu hirupna di dua alam bangkong contohna ulur di dua alam ta urang teh ulah jadi bangkong anu hirup di dua alam dina cai betah di darat hirup gitu ulah jadi makhluk amfibi sabab ieu bangkong teh cek kacamata agama haram dituangna teh leres
dan di dua alam hirupna teh haram kata dituang teh tah urang ge ulah rek jadi makhluk amfibi anu hirup di dua alam salat jalan maksiat jalan eta maksudna amfibi teh salat dilakonan ngomongkeun batur eueuh heureuna tah ieu pengajian ngogo goreng salaki jeung mitoha teu eureun-eureun nah eta nu amfibi teh nu kitu tuh singkapah dina agama teh ulah setengah ulah kagok jadi kadituna teh daripada henteu teteh daripada henteu kumaha modelna cuk kunaon pengajian teh geus mulang kapan can bubar daripada henteu lumayan daripada henteu aya nu kitu aya tah nu kitu teh nu disebut pengajianna teh berkah ngaji can berek geus nyingkah aya nu kitu ayanya bisaan si eta pengajian teh ustad keur ngocoblak teh beuki sisi beuki timbir kereles we eueuh bilas leungit tah eta kitu ojo kunaon geuning salat teh magrib isya dilakonan ari subuh lohor asar henteu daripada henteu komo batur mah tara-tara acan aing mah atuh leuheung magrib jeung isya kaburu cenah aya nu kitu aya loba teh nu daripada henteu teh cenah ceuk kunaon puasa teh mimiti hungkul jeung tungtung daripada henteu kitu we mimiti jeung tungtung kitu nu kitu teh taraweh tara puasa henteu lebaran panggasikna jam 3 geus tuturubun ka lapang horeng teu tulus lebaran teh baju pangmahalna aduh kancingna geus gede katel sendal pamahal-mahal arep diles angger-angger diiles aya deui sendal Puma naon Puma teh pura-pura mahal diraja daripada henteu kaditu teh nu matak isukan di akhirat teh manehna teh ka surga henteu manehna teh ngan diteundeun dina lawangna hungkul nongtot dina lawang hungkul nyantong dina lawang heurinan batur kumaha tuh manehna teh protes ya Allah kunaon batur mah dilebetkeun ka surga geuning ari abi mah ngan dina lawangna hungkul kumaha cek Allah daripada henteu ningali surga singkapah dina agama teh ulah setengah ulah kagok nu matak dina agama mah kudu ningali ka saluhureun sabab salah sahiji ciri jalma cilaka teh mandang ka sahandapeun dina perkara agama sabalikna mandang ka saluhureun dina perkara dunya masuk jalma cilaka rugi beres mandang ka saluhureun dina perkara dunya tapi dina agama ka sahandapeun cilaka teh ibu kitu Allah mandang ka saluhureun dina dunya teh kieu jadi di mana manehna ulin ka imah batur teh tiap-tiap imah batur teh di absen parabot imahna teh tetanggahan lomarina di absen ieu mah tina emas sigana yo waduh bari cabakan anjir korsihna mun dihipu ancul-anculan geus 10 meter itu anjir kamar mandina geus sagede alun-alun harerang cenah di absen nu matak balik ka imah teh ka salaki teh Pak tingali itu batur mah imahna geus tingkat iraha ari urang kitu je naon deui Pak tuh tingali batur mah geus boga mobil ari urang boro-boro mobil tumpak beca ge 7 ralit Pak iraha cenah ari urang Pak tuh tingali batur mah kongkorongna geus sagede ban mobil aduh tuh tingali we Pak tuh tingali bapana batur mah geuning imahna geus harurung harerang parabotna ge nu mararaha barang antik tuh tingali bapana tuh tingali bapana tuh tingali bapana jeung kitu we ka ngalih imah batur teh tah kitu tapi aing macan pernah ngadenge euy awewe ka salakina teh tuh tingali bapana kumaha tah batur mah pamajikan geus 2 kiraha ai bapak aya nu kitu aya iya pret buru-buru kan aya
Lah, tak kitu pajaang. Betul mah geus 2 cenah pajaang, geus 3, geus 4. Uing mah moal lah. Moal bebeja. Lanjut ieu mah ka salaki teh tah. Kumaha cenah? Tah model ka tukang kendang kadenge ku aing. Kumaha cenah tukang kenal? Cek pamajikanna teh ka tukang kendang teh, "Pak, tuh kamari tetangga mah salakina maot." Iraha hari bapak. Geus hayang ganti beuneuh. Kita modal. Sayangan ganti beuneuh. Mandang kasaluhureun dina perkara dunia, mandang kasahandapeun dina perkara agama, ciri jalma cilaka nu kumaha nu salamet di antawisna mandang kasahandapeun dina dunia mah. Pak, urang mah teu boga motor ge alhamdulillah bisa leumpang. Batur mah tuh diseseren sukuna leumpang ge. Gitu. Alhamdulillah Pak, urang mah boga sapeda, batur mah sendal ge sisilangan keneh. Aduh, gitu we jeung kitu. Alhamdulillah Pak, urang mah boga motor. Tuh, jadi syukuran saralamina. Mandang kasahana, nes kasaluhureun dina perkara agama, tuh geuning batur mah ayeuna lain salat wajibna hungkul, geuning salat sunatna oge rajin, tah sing jadi motivasi. Pigawe salat sunatna ge cenah. Tuh salat duha na geuning batur mah leukeun unggal isuk dipigawe, uluh geuning salat tobatna oge, geuning eta tahajudna oge unggal peuting kadenge. Oh, gitu. Ngagerem dikir lain kerek. Udang tengah peuting. Ibu osok udang tengah peuting osok. Sok, Osok. sok. Bade naon? Bade kiih. Kawes apa namanya lah. Tos kiih. Sare deui. Ya. Jadi eta mah jiga lagu ubah syurip. Kumaha basurip kumaha. Bangun tidur terus kiih. Abis kiih tidur lagi. Alah, Tidur sambil kiih. aduh, eta mah basurip. Urang mah gegerem teh lain dikir kerek. Nya. Pamajikanna Halo. cek salakina Oh. mitoha nambung eleh. Atuh. Aduh. Alah rame. Wajib sagala Recet di imah teh geuning nya. sagala di rada. Patema-tema jeung karongkeng. Nya. Geuning batur mah lain salat sunatna hungkul, geuning puasa sunatna oge Senin Kemisna geuning. Pigawe cenah tuh. Puasa Tasua, puasa Asyura oge geuning batur mah dilakonan. Tah sing jadi motivasi mandang kasaluhureun dina agama mah salamet teh. Gitu kan. Selamat cenah tuh. Nya tanu mawi ti ayeuna urang tingkatkeun giroh, urang hijrah dina momentum tahun baru hijriah teh. Yo. Hijrahkeun diri teh tina ngedul kana daekan, tina kosong kana eusian masjid teh. Gitu lah. Lebar pisan masjid. Cik di dieu nu ada di seueurna aki-aki tawa nu ngora, Bu. Bulan? Duduh deui. Mana-mana aki-aki. Sugan teh di Cilacap hungkul. Rajin barudak ngora ngariung di masjid teh lain rek salat, lain rek berjamaah, arek na wifi deui teh. Milu ngecas HP di masjid teh. Komo barudak ayeuna mah geuning aing geus kana HP teh sok hese ditanya teh nya, Bu. Ditanya teh, "Ujang keur naon?" Kalah geunan, modar. Aya nu kitu aya. Heuh anak maneh eta. Pengaruh HP mah kitu. Aing geus ngekewek HP teh tong boro anakna, indungna udang sare teh lain tuluy wudu neangan HP geura sok. Terus HP teh pohon. lain tuluy wudu udang sare teh bantal dikodokan, Naon deui? kasur dikodokan, teu kapanggih keneh wae salaki digorolongkeun. HP ka mana cenah tuh pajarkeun. Tuh Baik kana HP eta pohon-pohon. aing kana HP mah. Nya. Beres, Bu?
Tah nu ngora atuh nu adan teh sing aya kakarunya ka aki-aki teh sora nang geus rangkep nya nu ngajeritna aya nu ngebasna aya bari jeung kacampuran ku mengi pondok napas Allahu akbar pondok napas hayya ala sholat wa akbar dulu eta geus poho deui bae pikun pikun gitu tah sok ayeuna urang yel-yel heula yeuh urang bela aki-aki peuting ieu ya kalina hidup aki-aki hidup aki-aki aki-aki meuli semangat tambahan semangat nuhun ki sok ayeuna urang yel-yel lamun cek sim kuring anu adan engke diwaler ku sadayana aki-aki siap siap sim kompak siap anu adan aki-aki sedik deui itu lalaki nu soraan mah capek merentas di garawe cing karunya ka salaki teh ibu keun beng useup mah eta mah ngahibur diri hiburan jeung deui introspeksi diri boa nguseup bae sote rudet di imah mah dipolototan wae meureun hidup tukang nguseup hidup tah sia muas isuk dipotong-potong ke jejeurna sia anu adan aki-aki saltik deui anu adan aki-aki ulah bari molotot aing sieun anu adan aki-aki anu qomat aki-aki anu imam aki-aki beuki leutik deui anu makmum aki-aki anu ngadoa aki-aki anu ngaaminan deui aki-aki nu nakol bedug aki-aki nu ngabedahkeun balog aki-aki nu ngamparkeun samak aki-aki nu ngahurungkeun toa aki-aki nu kasetrum anu pae si aki ngejongkeng sorangan nu nganyahoankeun ada nolongan nah itunya kasih aki teh kudu sing aya kakarunya ibu ka si aki teh pejuang teh eta teh pejuang Islam nu sesungguhna eta teh ulah tanpa pamrih eta mah kitu mah jadi orang mau ulah hayang berjuang waka jauh-jauh masih gigireun imah we heula eusian areusian pinuhan ieu mah hayang bela Islam ini kanu jauh ari masih gigireun imah kosong diantep tah kitu beres bu jauh-jauh pejuang malah ya tah sabab salah sahiji ciri makmurna hiji lembur teh majuna hiji lembur teh makmurna masjid ada aing cangkeul euy alhamdulillah ya, sampai jam berapa ini Pak Haji Aang sampai pagi jam sabaraha oh pagi-pagi teh kudu puguh jamna aing teh mah nya moal subuh teh jam 3 sampai jam sabaraha jam 3 jam 3 ya jigana urang dieu mah can pernah nepo ustad nepi ka pingsan ayeuna beneran pencit we aing sakalian eta Pak Haji Aang Budiana sareng Pak Haji Ayan sim kuring mah lamun ceramah model kieu teh tara lami paling sajam jam di mana-mana gitu paling lami sajam satengah atuh kumaha leuwih ti sakitu urusanna geus lembur aing eta mah kareng emo alah haji lah bangga we dah kumaha da sagala rupa ge nya ya ada kapasitasnya terbatas kapan dewek teh euy gitu loh alah tapi ka mana teh aki-aki nya ya tah masjid jebur-jeburkeun masjid urang serius heula wios serius heula wios nah urang ngaji heula ada pengawas
pangawasan sebat nage kapan. Sebat nage pangawasan ngan benten